Carita ieu kealaman ku kuring basa tahun 2004. Basa kuring pamajikan jeung budak kuring dititah ku mitoha kuring anu lalaki ngilu ka imah manehna ninggalkeun imah kontrakan anu can beak waktu ngontrakna. Sabab sanggeus mitoha awewe maot basa 3 tahun ka tukang ti harita manehna cicing jeung budak-budakna anu sibuk alatan boga pagawean masing-masing, jadi teu bisa babantu nyumponan kabutuhan manehna sarupani nyeusehan pakaian, nyangu, atawa pagawean nu sejena. Jeung ukur pamajikan kuring budak awewe hiji-hijina anu deket jeung mitoha lalaki jeung ngarti kana kaayaan mitoha kuring. Matak ti mimiti harita kuring sakulawarga cicing saimah jeung nu jadi mitoha. Siga basa kuring jeung pamajikan mimiti kawin. Ngaran kuring Aji. Kuring asli nama ti Serang Banten. Kuring menangkeun pamajikan urang Bandung nyaeta ti dayeuh kolot. Kuring cicing di Cimahi salila ngontrak dina ngajalankeun rumah tangga teh. Kusabab pamikir kuring ngadeukeutan tempat kuring digawe. Mitoha lalaki kuring kasebut bager jalmana jeung nyaah ka kuring komodo ka incu-incuna nyaeta anak kuring. Nu matak kuring oge teu ngarasa wegah waktu dipenta cicing jeung manehna. Singket carita sanggeus sababaraha poe kuring ngicingan eta imah hiji peuting kuring ngimpi didatangan ku awewe geulis panonna sipit kulitna bodas make baju panganten bodas panjang. Dina impian kuring manehna ngadeuketan ka kuring bari ngomong, "Tulungan kuring, tulungan kuring." Hah? Naon anu bisa ditulungan ku kuring? Kuring geus nungguan anjeun 500 tahun ka tukang. Ayeuna anjeun geus datang. Jadi kuring nyamperkeun anjeun ka imah anjeun. Masih kene ku kaayaan bingung. Kuring nanya deui ka manehna. Naon maksud anjeun anu sabenerna teh? Sanggeus kitu manehna nyepengan leungeun kuring sangkan kuring nuturkeun manehna. Tapi syaratna cenah kuring kudu meungpeun panon nepikeun ka tempat anu dijugjug. Nya kuring nurutkeun ka hayang manehanana. Sanggeus nepi ka tempat anu dijugjug teh kuring dititah muka panon. Basa kuring mukakeun panon kuring reuas sabab ayeuna kuring geus aya di tegalan.
Didinya aya sababaraha hiji kuburan jeung di hareupeun kuring aya hiji sumur anu katinggalina geus kolot pisan. Terus manehna nyarita yen baheula basa manehna rek kawin ujug-ujug tangtara Walanda ngacak-ngacak hajat manehna. Kabeh kulawarga kaasup manehna teh dipergasa. Tuluy sirahna dipencit ku salah sahiji prajurit Walanda. Sanggeus kitu awakna dipicen ka jero sumur eta. Bari masih kena ceurik ngageunggeik, manehna minta tulung ka kuring. Nyaeta hayang disampurnakeun sabab lalembutan manehna teh masih kena marakayangan nyerupakeun sirah buntung. Meh manehna bisa balik ke alam lalembutan teh dina kaayaan alus. Ngadenge carita sarupaning kitu, kuring nanya deui ka manehna. Kela kumaha carana kuring nulungan anjeun? Sabab punten pisan, anjeun lain muslim, sedangkan kuring muslim. Pigawe sakumaha anu biasa dipigawe nurutkeun ajaran anjeun. Doakeun kuring jeung sampurnakeun kuring. Kuring ngaenyakeun, bari nanya, saha ngaran manehna teh? Basa ku kuring ditanya ngaranna, manehna ngajawab, Ngaran kuring Li Singsuy. sanggeus ngadenge ngaran eta awewe, nya kuring ngaduakeun eta awewe ku cara tawasulan jeung mapatkeun doa-doa anu geus ilahar dikecapkeun. Sanggeus beres, ujug-ujug eta awewe teh ngaleungit teuing ka mana. Akhirna kuring hudang tina ngimpi eta. Bari dina kaayaan masih keneh bingung. Naon hartina eta ngimpi kuring teh nya? Sanggeus kitu, dina peuting kadua basa kuring keur peureum, kuring ngimpi deui. Ngimpi nu sarua, tapi sigana masih keneh nyambung kanu ngimpi anu mimiti. Li Singsuy ngadatangan kuring deui bari seuri. Seuri bunga anu katingali ku kuring, manehna nganuhunkeun ka kuring sabab geus ditulungan. Manehna ngomong, sanggeus didoakeun ku kuring, ayeuna lalembutan manehna geus tenang, geus bisa balik ka alam goib. Wallahu alam bisawab. Jeung memang kitu cek manehna ngaku ka kuring mah. Jang mulang tarima manehna ka kuring, manehna mere ngarancina ka kuring anu masih kene samarga jeung manehna. Jadi diibaratkeun
kuring teh geus dianggap dulur ku manehna. Ngaran cinajang kuring nyaeta Lihan Leung. Sanggeus kitu manehna indit ninggalkeun kuring anu masih keneh bingung. Kejadian ngimpi peuting eta jadi sajarah jang kuring boga ngaran cina. Sanggeus ti harita kuring jadi sok ngimpi didatangan jalma-jalma turunan Tionghoa anu menta didoakeun ku kuring. Seolah-olah kuring teh tabib. Kejadian ieu kaalaman ku kuring nepi ka sababaraha taun. Sanggeus 5 tahun ti harita kuring karek nyadar yen dua dampal leungeun kuring lamun diantelkeun teh ngaluarkeun hawa haneut jeung bisa ngubaran jeung ngaleungitkeun ka nyeri atawa panyakit. Malahan ku ijina ti Allah Subhanahu wa taala hawa haneut tina leungeun kuring teh bisa nyageurkeun penyakit anu hubunganna jeung saraf siga lumpuh atawa stroke. Alhamdulillah nepi ka ayeuna kuring bisa ngabantu sababaraha jalma anu beunang penyakit stroke nepi ka cageurna. Carita ngimpi anu kaalaman ku kuring dicaritakeun kanu jadi pamajikan. Sanggeus ngadenge carita kuring nu jadi pamajikan oge reuas. Kusabab manehna ngadenge ngeunaan hiji sumur. Eta sumur anu ku kuring katingali dina impian teh sing horeng tempat anu sarua di mana pamajikan kuring kungsi manggihan jeung nyepeng jurig sirah eta anu disangka buah anu murag basa 20 tahun ka tukang. Manehna ngariwayatkeun hiji carita dina mangsa tahun 1884. Harita pamajikan kuring keur umur 12 tahun. Cenah manehna kungsi janjian jeung babaturana keur panggih isuk-isuk sanggeus salat subuh. Maksudna rek neangan buah anu murag di buruan imah gede anu aya di sisi jalan. Basa keur mulungan eta buah nu jadi pamajikan kuring kungsi nyepeng eta sirah anu panyangka manehna mah buah anu murag. Puguh kaayaan masih keneh poek can aya panon poe. Jadi tepati jelas katempona cek nu jadi pamajikan teh. Sanggeus apal anu dipulung teh sirah, pamajikan kuring ngajerit alatan reuas ka cida anu ngabalukarkeun manehna teu inget di bumi alam tur ditulungan kudu jadi babaturana anu lian. Di kejadian harita cenah eueuh anu daek jeung wani ulin atawa ngaliwat ka palebah imah gede eta anu puguh aya sumur anu dianggap sanget.